Boga naon terbuka ieu na. Deui atuh, da mau urang masak nage. Teh manis boga naon? Tadi bapak orang beli komar ke pasar. Lain komar, korma meureun. Betul beda jauh komar jeung korma. Nya beda atuh. Kira-kira beda saeutik. Bae atuh da ka babaturan. Mana lah. Kenapa naon euy? Biasa we keur ngabuburit. Mana rek ka mana ge? Rek ka masjid, rek taraweh. Piraku taraweh wayah kieu karek jam 5. Nya. Rek nungguan maghrib di masjid, meh menang pahala. Mana mah rek maling we kenal meureun ka masjid. Suksa. Tong gagabah ngomong teh, dijaga euy. Pamali tong sauzon. Komo ayeuna bulan puasa, cek Pak Ustad ge. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu zdanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Ye cing eling jelema-jelema anu arariman. Saur Allah di Al-Qur'an anu tadi pihartoseunana, maka anjeun ulah ngalobakeun suudon, goreng sangka ka batur. Sebab di antara goreng sangka ka batur, lamun diibaratkeun ibarat jalma anu ngadahar daging bangke dulurna. Lamun secara harfiah, ya ayyuhalladzina amanu zdanibu katsiran minadh dhanni. Yeuh, jalma-jalma anu ariman, poma anjeun ulah ngalobakeun goreng sangka, suudon, kepercayaan, curigaan. Sabab kalolobaan tina sangkaan tina suudon eta kalolobaan dosa jeung doraka. Dina ayat anu sanesna Allah nguningakeun tuluyan ayat anu tadi, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Diibaratkeun jalma anu goreng sangka, anu suudon, seperti jalma anu ngadahar daging bangke dulurna. Saubaratna urang boga dulur terus maot dicacag dicincang terus dagingna didahar ku urang, kan urang moal tega, kan urang moal wasa, jijik khawatir. Tah eta jalma-jalma anu ngalobakeun suudon. Kitu dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh eta sendal peti jingjing kitu. Lain dipake atuh ari rek ka masjid mah. Oh iya, rek ditukerkeun deui ke balik taraweh. Ieu teh gede teuing nu kamari.